Itu aki cepu ke beli kajian itu namun dibanding ke jeung aki kasepan keneh injuk saleutik bunga nugaya papadana kabungahan aki namun dibandingkeun jeung gedena gunung Tampongas gede keneh kabungahan aki dina poe ieu bisa acan aki pagaulan aki rek puji syukur heula ka Maha Agung sangkan kana perintah ayu jeung minang abah sagarani urwah tangga cikan sapun kadu Maha Agung kagungan pun payapun jelek kadepral kumah di langit pating geretik di dunia pating polisi memelip di alam lahir dipuji syukur kaya agung tetap alhamdulillah alhamdulillah dipuji syukur kaya agung tetap alhamdulillah alhamdulillah raja bunga bunga raja raja bunga satu kali di anguni dina rasa di rumah dina hati anu masket dina iman dina Islam kitab Al-Quran Karim nu agung Allahu Akbar mudah-mudahan saya tidak kebanggaan hayurang bagian para makhluk ayo
Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Mohon tepuk tangan yang meriah. Uke abong teu dibayar ke pro di hitungan duaan ditambah nya uji. Aki sedih sekali deui aja tepuk tangan yang meriah. Gusti abong lain pada aing didoakeun gua siri sia cicing. Sok-sok mana keprok sorangan, batu tekeprok mana we keprok sorangan. Sok sekali deh sing meriah sok. Gusti, ya Allah, sedih. Jabat boga duit keprokan doang. Didoakeun anu keprok ku aki sing asup ka sawar. Sing asup ka sawar. Amak ayeuna. Didoakeun keprok sing asup ka sawarga, mudah-mudahan rezekina sing loba, mudah-mudahan pamajikanna ngariji. Didoakeun kabeh nu keprok sing asup ka sawarga loba rezekina bisa membawa ka sesama khususnya yatim piatu dan anak-anak terlantar. Oke nu can keprok saro didoakeun ku aki-aki moal pilih kasih moal ponteng kanu koneng moal cueut kanu hideung didoakeun sarua kabeh nu can keprok kabeh didoakeun kelekna sing neko. Lamun panganten seuri aing berarti di dieu aing mun seuri atuh. Lamun panganten seuri berarti sukses yeun. Alhamdulillah ku kerja Allah subhanahu wa ta'ala bisi katagih ku alif kapenta ku dewata cuma sabaraha tahun ka tukang geus datang lagi lagi hayang dihibur tapi hayang gratis ikeun bae gratis tapi bapak maneh kudu mayar. Didoakeun juga bahasa garening rumah tangga sing dijadikeun kula warga nu sakinah mawaddah warahmah sing silih pikasih pikanya kade umat rumah tangga eueuh sakolana rumah tangga eueuh universitas rumah tangga tapi rumah tangga berjalan bagaikan air pun bisa kula tok ceurik atuh. Tong ciri aki nu kudu ciri mah sabab naon aki kamari ngajual sawah geula urang telepon heula boga nomor telepon nomor halo di mana kumaha aduh ini ka mana ini aki da gua lagi coba di barang kado Gusti sakaki ka diuruk. Pakaian buat kaki itu ya Allah ya Allah sok ini di panganten tadi nangam bahasa galeng rumah tangga lesing alina kalajaran coba biar diberi waktu 2 menit ini beli ribu aja lu misalkan doa itu sok ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Rahman ya Rahim mudah-mudahan ya Allah iya itu ini yang bukan sana istilah mudah-mudahan di nangam bahasa galeng di rumah tangga ya Allah terlalu saya dan kacau jadi saya di Allah mudah-mudahan rumah tangga ya Allah cinta aku benci ya Allah ampun aku ini tapi
geus heula geus abdi rezeki pokona mah urang bahagiakeun ieu panganten katuh keluargana mudah-mudahan sing disalametkeun dunya rawa akhirat sing dibarakjakeun dunya rawa akhirat Allah ini juga kurang pakaulan kumadi urang kasih garbuatos lain abdi teh hayang lila ge urang dililakeun mangke taun hareubeuh yuk nini urang pakaulan yuk ngaya gos